Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana be ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robbi qadar tinu maha kawasa urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda dina judul Ratu Genderewo. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Kang Asep Gun ti Majalaya Bandung. Kasugri kaum dangu. Sateu acana Kang Tile neraskeun hanca ieu carita. Tong hilap kanu teu acan subscribe sumangga di subscribe heula. Kanu atosna ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan. Pamudah-mudahan kasayan para wargi sadayana sing janten amal soleh kependak jaga di yaumal kiamah. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga mitra ameh teu nyang kolong kana waktos urang lajengkeun di hanca carita anu katunda. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam isuk-isuk nyaeta di bumina Juragan Marna. Khususna kasih turundul katut biinah anuman harita keur ngawarangkong. Biinah teh cacarita kasih turundulnya ngeunaan pangalaman batur salempurna sakumaha anu parantos dipedar dina video anu dipayunnya. Sumangga mitra urang lajengkeun deui ieu caritana. Tah kumaha cenah ari pangalaman Mang Dalimin anu dicaritakeun ka Ibi? Toing Ibi oge teu pati percaya ka Mang Dalimin mah. Teu pati ngandel da ongkohanan geus kasohor memang gede wadul jang. Sararea oge geus arapalun ka Mang Dalimin mah gede wadul. Terus sok resep horoy deui. Piraku make jeung nyebutkeun cenah manehna kungsi manggihan di hareupeun Imah Nyi Sumarni. Aya jarapa anu beuheungna saluhureun Sunan Imah sagala. Sok we pikir ku Ujang. Asa teu umum jeung acan ngadenge we deui aya jelema munjung ka siluman jarapah. Sakalian we ka siluman gajah atawa ka siluman kudanil. Ceuk biinah ditungtungan ku nyeukeukeuk seuri. Tapi sabot keur guntreng ngarobrol kitu. Kadenge ti tengah imah Juragan Marna gegeroan kasih turundul. Dul. Ndul. Bi, sindul aya di dapur teu Bi? Pokna. Atuh puguh we, biinah mah nepi ke ngagurubug. Rumasa keur ngomongkeun lanceuk dununganana. Aya Juragan. Mohon Juragan. Tembal si turundul bari gagancangan nyampeurkeun ka dununganana anu harita keur diuk dina kursi di patengahan imah. Bade aya pikeun saeunaon Juragan? Da pada melandi payun mah parantos. Nyebor pepelakan sareng sasapo ge atos. Ceuk si turundul bari rengkuh. Syukur atuh da lain rek nitah barang gawe kuring bajalukan sote. Rek aya picaritaeun saeutik. Tapi cik mun bisa mah pangninyuhkeun cik kopi. Sakalian bawa ka dieu jeung lalauhna. Eta roti tawar anu biasa padagi memuluk kuring. Oh, sumuhun. Mangga Juragan. Ki atuh abdi bade kapengker nyandak heula. Ceuk si turundul. Tapi karek oge rek ngalengkah. Keun bae teu kudu kumaneh ketang. Bi, pangmawakeun cik kopi jeung roti ka dieu. Juragan Marna ngagorobo ka biinah anu keur aya di dapur. Teu lila antarana kurunyung biinah ngurunyung ti dapur
katempo dina kadua leungeunna nanggeuy kopi dina baki jeung roti tawar anu diplastikan keneh. Nah, geuning hiji jen kopina. Apanan duaan jelemana ge, Bi? Wios teu kedah juragan. Da abdi mah atos ngopi tadi ge. Ceuk si Turundul. Atuh geus puguh kitu mah. Leos weh Bi inah ngaleos deui muru ka lawang dapur rek neruskeun hanca pagaweanana. Oh, enggeus ya. Syukur atuh ari geus ngopi mah. Lain kuring teh rek ngajak ka maneh. Engke pabebeurang urang ka perkebunan. Bari sakalian urang ka imah Mang Uca. Asa karasal cicing we di imah teh Dul. Kumaha daek? Mangga juragan. Bari jeung sakalian we urang nepungan ka kolot maneh anu di lembur. Lumayan lila apan maneh acan mulang-mulang deui ka lembur teh nya Dul. Aya asana kana 3 bulanan mah. Juragan Marna mencerong ka si Turundul bari nyeungeut rokona. Sumohon juragan. Aya panginten ari kana 3 sasihan mah. Lain kuna naon. Bisi indung maneh gering atawa bisi butuheun duit we pangpang nama. Apanan kuring mah teu weleh ngajujurung. Nya lamun hayang balik heula mah rek kiraha oge mangga wae. Kitu maksud kuring mah. Mohon juragan. Da abdi oge tos aya niat bade mulang heula ka lembur. Mung teu acan wawartos ka juragan. Tah ayeuna kaleresan juragan ngajakan. Abdi teh kalitang pisan bingahna. Ceuk si Turundul negrakeun paniatanana anu can diomongkeun ka dudunganana. Kasugri kaum dangu. Anu pamustunganana. Wanci ngaluluh taneuh kira-kira jam 8-an isuk-isuk. Juragan Marna jeung si Turundul geus blas-blus ka jero mobil sedan pulas bodas anu ngabaguk di hareupeun pakarangan imah. Saterusna dius weh mobil ngadius nyemprung belah jalan muru ka kidulkeun. Nyata narek ngajugjug ka perkebunan enteh anu aya di lembur lampit, lemburna Wa Uca tea. Anu satuluyna Juragan Marna rek langsung muru ka imah Wa Uca jeung ka imah si Turundul anu aya di lembur Cilenta. Jag lalampahan si Turundul jeung dudunganana anu keur aya di setengahing perjalanan mah urang tinggalkeun heula. Ayeuna kocapkeun deui Nyi Sumarni jeung si Karnaen. Nu harita dibarengan oge ku si Karjum. Harita teh wanci liwat lohor mitra. Tiluanana geus aranjog ka hareupeun hiji imah panggung anu aya di pilemburan nyatana lembur Paseh tea. Lembur dulurna si Karjum. Iyo imah dulur Sulaing teh Jum. Menitisun kieu nya wayah kieu oge. Komo mun peuting beureunan. Ceuk si Karnaen ngareret ka si Karjum anu nangtung tukangeunana. Nya iyo imah Wa Uing mah. Tiba heula oge anggar we iyo da teu kungsi pindah. Nya pantes atuh tiseun oge ka ngaranan wayah kieu mah. Paling sakedeung deui baralikna. Biasa we tos karuli teh kebon atawa ti sarawah. Urang reureuh heula we di tepasna. Bari ngadaguan Wa Uing balik. Tembal si Karjum bari ngalengkah tuluy ngalacat kana tepas imah. Si Karnaen jeung Nyi Sumarni oge nurutan. Maranehna pating kalacat mancat ka tepas. Hiliwir angin leutik ngahiliwir nebak kana awak anu tas capek. Karasana menis seger tur matak tentrem kana pipikiran. Manuk recet disarada dina dahan tangkal tukangeun imah. Di kajauhan kadenge sora anu ngawulu ku sawah. Keur ngahariring mawa ulin munding mungguh matak waas kadengena. Puguh kitu kangaranan di lembur mah mitra. Tapi hal sarupa kitu teh teu pati karasaeun endahna pikeun Nyi Sumarni mah. Sabab dina jero hatena teu weleh nyut-nyet kana rupa-rupa kahayang jeung lamunan anu ngarobeda alam pikiranana dina mangsa harita. Wayah kumaha wa silaing baralikna ti pakuliahna teh Jum euy? Tanya si Karnaen basa geus dariuk di jero tepas. Sakedeung deui ge balik. Da geus liwat bedug lohor mah pan tadi teh.
Wah uing mah geus teu boga pamajikan Kang. Di mana ge sorangan we. Boga anak hiji imahna jauh lain di lemur ieu. Ngaranna Kang Sabri. Boga pamajikan anak ka urang lembur Ibun. Nya ketang teu jauh-jauh teuing di lembur Ibun ka Pase mah. Nganda atah anjang pisan we ka kolote Kang Sabri mah. Eta oge ari salabaran sakali mah sok ngalongok bari jeung tara barang bawa deui dina datangna ge. Pantesna ari ka kolot mah pan barang bere jiga batur nya Kang. Ieu mah kumaha tuh da? Batan barang kirim kalah barang penta we kabisana teh. Saruana jeung pamajikanana mun teu salah ngaranna Cesari. Nya ngaran pamajikanna, pamajikan Kang Sabri. Rupana oge da teu geulis-geulis teuing atuh. Jajar pasar we. Ngan kitu adat-adatana rada menculak ti batur. Teulah oge bas. Sok we terus ngacapruk. Alalos-los nyaritakeun si Sabri jeung pamajikanana sagala silaing mah. Teu kudu dibahas atuh palebah dinyana mah. Naon pentingna ku dewek. Si Karnaen molotot ka si Karjum anu can rengse cacaritana. Kaburu ditempas ku manehna. Ai nyanya. Keheul atuh da uing mah. Nya eta ka pamajikanana. Tuh ning, wah uing geus datang. Ceuk si Karjum bari nunjuk kaburuan. Katempo harita aya saurang lalaki tengah tubuh keur leumpang bari manggul pacul. Kasugri kaum dangu. Gancangna dina ieu carita. Sanggeus tiluanana dihiapkeun ku pribumi, harita keneh oge si Karjum dituturkeun ku Nyi Sumarni jeung si Karnaen basbus arasup ka jero imah. Kumaha cager wa? Ampura uing rumah sata anjang. Tambelar kanu jadi kolot. Ieu nepangkeun sobat kuring wa. Nu ieu ngaranna Karnaen. Eta pamajikanana ngaranna Ce Sumarni. Ceuk si Karjum ngawanohkeun nuduaan ka uwana. Atuh si Karnaen jeung Nyi Sumarni langsung pating solongkrong ngasongkeun dampaleungeun ngajak sasalaman ka uwana si Karjum. Jika aya kepentingan katampona koa maju mah. Narek aya naon tara-tara ti sasari. Ceuk uwa si Karjum bari rutret ka si Karnaen jeung ka Nyi Sumarni. Puguh nyawa. Ieu uing teh ari maksud anu sabenerna mah rek nganteur ka ieu dua sobat uing. Biasa ya keperluan. Nganter kumaha ngantor teh? Terus aya keperluanana. Dawa mamatan sakieu boro-boro nginjemkeun duit ka batur. Keur dahar sapopoe oge pan maneh nyaho sorangan. Ukur ngandelkeun kuli-kuli ka kebon jeung ka sawah batur. Kitu oge ari aya nu nitah. Mun eueuh mah lapur we moal manggih dahar. Boga anakan hiji-hijina oge tambelar pisan kanu jadi kolot teh. Nya eta lanceuk maneh si Sabri. Jarang pisan ngalongok kanu jadi kolot manehna mah. Sakaliun ari lebaran we ka dieuna teh bari jeung kalah barang penta. Lain mere ka kolot anu ngan ka di sabelah bari jeung kayan susah kieu teh. Ceuk uwa si Karjum jadi nyorocos ngomongkeun anakna. Nempi ka babalieuran si Karnaen jeung Nyi Sumarni mah ngarasa kesel meureun ka uwana si Karjum kalah los-los nyaritakeun anu teu penting. Kunaon ari uwa? Naon anu dirasa wa? Ujug-ujug kana nginjem duit. Jeung deui kalah nyaritakeun Kang Sabri sagala. Keun bae teu kudu dicaritakeun deui masalah Kang Sabri mah. Da uing oge pan geus nyaho. Uing ka dieu jeung dua urang tatangga uing mah lain rek nginjem duit. Tapi rek nepungan ka Bah Jurig. Nah aya keneh ari Bah Jurig. Ceuk si Karjum langsung wae kana pamaksudanana. Rek ka Bah Jurig. Ari sugan teh rek nginjem duit wa mah. Aya keneh Bah Jurig mah nyaho teh imahna. Nyaho ti mana apanan jeung jelemana ge can kungsi panggih uing mah. Anu mana Bah Jurig teh? Alus nama anter we atuh ku uwa ka dituna. Nya ka imah Bah Jurigna keun lah engke dibere keur meuli bako-bako wae mah nya Kang. Si Karjum ngareret ka si Karnaen. Tapi ari nu nembalana mah kalah Nyi Sumarni. Nyawa
diantarkeun ku kuring dibere keur meuli bako mah. Asal panganterkeun we ka imahna Bah Jurig. Kituna teh bari nyokot duit 2 lambar ribuan tina tas anu disolendangkeunana. Tuluy dibikeun ka Uwa si Karjum. Tuh hatur nuhun pisan Nyai. Meni gede-gede teuing guningan. Ieu mah aya kun meuli beas jeung deungeun kajona oge atuh. Rek iraha ka dituna? Ka imah Bah Jurigna rek iraha? Rek langsung ayeuna atawa engke deui? Ceuk Uwa si Karjum bari ngasupkeun duit kana jero kopeahna. Ayeuna we mangpeung beurang keneh. Sabab kuring rek langsung mulang deui ka lembur. Meh teu kaburitan di jalana. Yoga tuh. Kasugri kaum dangu. Geus puguh kitu mah harita keneh sararea carengkat tina diukna. Satuluyna jerat tilu tarurun ti imah bring-abring laleumpang rek ngajugjug ka imah anu ditujuna. Nya eta imah saurang jalma anu kawilang geus teu bireuk deui pikeun jalma-jalma anu aya di sabudeurna lembur eta. Katut lembur-lembur anu lainna oge. Nyatana saurang dukun anu pinuh ku rupa-rupa elmu tur pangabisa. Cindekna jelema sakti weh meureun mun ceuk basa kasarna teh mah. Teu lila antarana. Opatan geus nerepi kareupeun imah anu ditujuna. Eta imah pernahna aya di sisi lembur. Di sakurilingeunana loba tatangkalan sarupaning tangkal buah, tangkal jeruk bali, tangkal nangka jeung anu lain-lainna. Di hareupeun buruana aya tangkal kalapa anu tangkalna rada melengkung kana suhunan imah. Kayaana estuning meuni caraneom jeung aya heor-heor keueung. Kangaranan di imah dukun atuh. Nya teu aneh lamun kitu kaayaanana teh. Kalacat Uwana si Karjum ngalacat kana golodog tuluy keketrok bari pupuntenan. Punten. Bah. Abah. Aya kitu di jero. Pokna kituna teh leungeun kencana bari ngome-ngome kopeahna anu rada dengdek. Teu lila oge kadenge ti jero imah aya nu nembalan. Sora saurang aki-aki sorana semu peura bari jeung dibarung ku batuk meningohkoh. Aya, sok we asup ka jero da teu ditulakan. Ieu kagokeun heur cai bisi tutung. Cenah, make jeung nyebutkeun bisi tutung sagala mitra. Di mana teuing aya heur cai nepi ka tutung sagala. Hayu Nyi Jang, harasup we langsung. Da aya geuning si Abahna oge di jero. Bari nyurungkeun pantoblus we asup dituturkeun ku nu tiluan. Di jero imah teh meuni pasolengkrah sagala aya mitra. Atel jeung coet patulayah dina luhureun palupuh. Parukuyan anu diwadahan kana coet batu katempo lebuna aur-auran kaditu ka dieu. Di luhureun gupet anu geus butut katingali aya radio merek Noble. Kadenge sorana gogorok-gokan jiga namah batuna geus meje meureun. Hae geuningan nyanya mangsukan ta. Rek aya perlu naon cara-cara nganjang ka imah Abah. Asa eta saha nu tiluan? Ceuk pribumi basa geus nyampeurkeun ka semah-semahna. Nu disebut Bah Jurig teh bener wae geuningan mitra. Darupana oge teu beda jeung Ririwah. Si Karnaen anu rupana teu patih jauh jeung Bah Jurig oge nepi ka ampir cengkat bakating kureuwas jeung sieun. Nempo rupa Bah Jurig rek teu kitu kumaha atuh. Beungeutna dekok ari panonna bolotot sagede-gede jengkol. Kumis jeung janggotna nu bodas semu kuleuheu teh nepi ka ngajejembrung minuhan sabagian beungeutna. Awakna begang menirang kebong jaba geus bongkok deui. Eukeur mah peot katambah-tambah ukur make calana kolor hungkul. Ari kaluhurna boleklak teu dibaju. Menika tembong tulang dina jero awakna teh bleg we teu bina jeung rorongkong hirup. Nya Bah, dengaran kuring mah lain sukan ta.
Tapi Arnasim, Abah mah meuni kawasan utara panggih wae jeung kuring teh. Oh, jadi geus digenti ngaran si laing teh ayeuna mah jadi Ardasim. Ki Ardasim? Nya kaje nyaon we sarua wae ngaran mah rek nyaon wae oge. Ti orok oge ngaran kuring mah anger we Arnasim. Lain Ardasim. Lain Sukanta deui. Nah, di apa sok ka mana wae taun teh? Kajeun sok kala caritakeun. Rek aya perlu naon Mang Arnasim pangna jauh-jauh di jujuk anggang-anggang di teang teh. Nyaha aya kapentingan anu leuwih ti penting? Nyaha kajurungan ku batur atawa tunduk ka piutus? Aya sarua wae meureun ketang tunduk ka piutus jeung kajurungan ku batur mah nya. Batuk ya. Teu jauh-jauh bah. Pira kadar ukur kehalangan ku sababaraha suhunan. Lamun ieu nu duaan bener jauh. Ti ditu ti wewengkon Subang. Ari ngaran lembur mah lembur panyingkiran. Maksud abah ge ka eta nu duaan. Sok atuh geura caritakeun rek aya kapiluan nyaon ieu teh. Mbah Jurig rutret ka si Karnaen jeung Nyi Sumarni. Atuh geus puguh kitu mah srog Nyi Sumarni diukna rada maju ka hareup pok manehna ngamimitian nyarita. Teu ngarasa sieun teu ngarasa reuwas Nyi Sumarni mah nempo bebeungetan Mbah Jurig anu pikasieunneun ge. Da geus biasa apanan manehna mah. Ulah boro nempo nu ukur kitu. Nempo beungeut Ki Barong anu leuwih pikasieunneun ti Mbah Jurig ge pan geus teu ngarasa sieun. Nepangkeun Abah, abdi anu katelah Sumarni. Dupi ieu salaki abdi namina Ahmad Karnaen. Nu itu tatangga abdi namina Karjum. Ceuk Nyi Sumarni ngawanohkeun diri ka Mbah Jurig bari ngawanohkeun salakina. Teu poho ka si Karjum oge. Geus nyaho abah oge ka si Karjum mah. Dulurna Mang Arnasim teh nya. Teu penting bari ge. Nu penting mah ka Nyai duaan jeung salaki Nyai sok geuwah caritakeun atuh. Meumpeng abah keur purun. Dalamun geus teu purun mah sok hoream loba obrol-obrol jeung jelema teh. Sok kalakah lieur ngabandungannyana. Mung ieu teh rusiah kulawarga anu bade didugikeunana Bah. Biasa teu upami secara tiluan nyariosna. Ceuk Nyi Sumarni rada asa-asa nyarita kituna teh. Untungna si Karjum Surti pok manehna nyarita ditujukeun ka uwana. Oh nyawa, mending urang marulang heula we atuh ka imah uwa. Keun Kang Karnaen jeung Cemardi mah di dieu we duaan. Bisa aya piomongan anu teu pantos kadenge ku urang. Uwa Arnasim oge teu nyarita deui. Tuluy weh manehna tarurun ti imah Mbah Jurig laju laleumpang balik ka imahna. Sabab da sanajan si Karnaen jeung si Karjum kasebut sobat medok oge, ari urusan manehna jeung pamajikanana Muhit mah teu kungsi bebeja tur cacarita si Karnaen ka si Karjum jeung ka baturna anu lainna oge si Karnaen teh. Memang da asa teu perlu nyaho deui komo ieu nyasatna urusan jeung siluman. Janten kieu pamaksudan abdi pangna nepangan abah teh. Mung wios pami abdi terus terang sareng tiasa teu abah nyepang rusiah abdi. Ceuk Nyi Sumarni rada asa-asa keneh rek balaka anu sajalantrahna ngeunaan dirina ka Mbah Jurig. Ya pasti atuh Nyi. Abah masa umurna ge cara ngucah ngaceh rusiah batur. Rek kitu, rek ieu oge kajeun da lain abah anu ngalakonanana. Jadi sok we caritakeun ulah aya anu dipindingan. Abah sumpah moal rek ngabeja-beja ka sasaha. Ceuk paribasana najan indung suku ge moal dibejaan. Mbah Jurig ngayakinkeun ka Nyi Sumarni. Hatur nuhun atuh Bah. Barabat we Nyi Sumarni nyaritakeun ngeunaan patekadanana. Timimiti hayang mika milik harta pakaya juragan Marna,
tug nepi ka hayang ngabinasakeunana. Malah teu kagok soal manehna muhit ka Ratu Centring Keling oge dicaritakeun ka Bah Jurig ku Nyi Sumarni teh. Masalah Ki Barong anu geus teu bisa nyokotam duit ka imah-imah tatanggana, kaasup ka imah juragan Marna oge dicaritakeun deui. Jeung masalah manehna teu meunang ngawadalkeun batur salamburna oge didadarkeun kabeh ka Bah Jurig. Bah Jurig anu ngabandungan caritaan Nyi Sumarni nepi ka gogodeg. Asa kakara saumur hirupna manggihan jelema anu jahat tur nekad saperti Nyi Sumarni jiga kitu. Nya oge manehna ngarumasakeun lain jelema bener. Da asa kaget ngadengena pate kadan Nyi Sumarni anu leuwih ti batur jeung taya pisan rasa kamanusaan. Tapi dapikeun manehna mah balik deui kana omonganna tadi, nya eta sagala rupana oge hakna masing-masing. Tak kitu bah. Tapi punten pisan ulah dugi ka diwartos-wartos kanu sanes ngeunaan abdi muhit ka siluman mah. Ceuk Nyi Sumarni nutup carita anana. Eta mah hak jeung tanggung jawab Nyai. Abah mah moal pipilueun jeung keur naon bari nage ngabeja-beja kanu sejen. Da moal aya untungna. Kajen pokoknya mah Nyai rek munjung, rek nyenggik oge abah mah teu milu urusan. Ngan naon atuh kepentingan Nyai ka abah? Hayang kumaha? Ceuk Bah Jurig mencerong kana beungeut Nyi Sumarni. Nya eta we sapertos anu disanggemkeun teh ya. Abdi hoyong kulawargana si Marna ditumpurkeun sareng sadayana nu aya di bumina kalebet babu sareng bujangna. Margi sakumaha saur abdi tadi abdi hoyong bika milik kana sadaya raja kayana. Da bade diwadalkeun oge teu tiasa cenah saur Gusti Ratuna. Kitu bah. Nyi Sumarni tandes. Yah jadi kitu nya. Telah ari nurutkeun panempo batin abah mah. Pangna siluman puhitan Nyai teu bisa asup ka unggal imah nu aya di lembur Nyai teh. Kulantaran memang sakabeh imah di lembur Nyai geus dibentengan ku pager gaib. Kusabab eta oge Ratu Siluman nyarek sangkan Nyai ulah ngawadalkeun ka tatangga Nyai. Lantaran naon? Lantaran eta Ratu Siluman teu bisa nembus kana naon anu aya di satukangeunana. Maksud abah, Ratu Siluman puhitan Nyai teu bisa nyempok ka jalma anu aya di satukangeun pager gaib tadi. Memang lumayan luhur ilmu pangaweruhna eta jalma teh. Pangpangna aya di satukangeunana nu teu weleh ngaping jeung ngajaringna. Reg Bah Jurig ngarandeg heula. Katempo bibirna kunyem-kunyem panonna anu bolotot sagede jengkol teh katempo dipeureumkeun. Sakedapan kayaan teh jadi jempling. Ukur kade ngerenghap ambekan Nyi Sumarni jeung si Karnaen anu keur diuk nyarande kana tihang. Teu lila pok Bah Jurig nuluykeun deui carita anana. Kieu we ayeuna mah aki sanggup ngeuweuhkeun nalang segaib anu mindingan sakabeh imah nu aya di lembur Nyai. Anu hareutina Ratu Siluman puhitan Nyai bakal bisa nganyahoankeun ngeunaan jalma anu boga lakuna. Kadituna pasti manehna Ratu Siluman puhitan Nyai geus moal nyarek deui sanajan Nyai rek ngawadalkeun nu deukeut oge. Cindekna lamun geus kabuka pager gaibna mah Nyai bakal bisa ngawadalkeun jalma anu dicaritakeun ku Nyai tadi. Lian ti kitu, siluman anu purah nyokotan duit ya bakal bisa asup deui ka saban-saban imah nu aya di lembur Nyai. Tah kitu, kumaha cenah nyaho mun kitu? Bah Jurig ngasongkeun kamandang ka Nyi Sumarni. Nya kumaha saena we abdi mah bah. Anu penting segala tujuan abdi tiasa kalaksanakeun. Pangpangna ngawasa sareng ngabinasa ka si Marna. Da saleresna mah sanes anu lian, rai eta teh bah. Si Marna teh rai teges abdi. Saleresna saha jalmi anu ngabentengan bumi-bumi nu aya di lembur abdi teh bah. Asa penasaran abdi mah. Nyi Sumarni neuteub seukeut kana beungeut Bah Jurig.
Lain anu jauh eta jalma teh. Saya lian Cibujangna adi Nyai. Mun teu salah panempo Abah mah nya katelahnya teh si Turunul. Nya teuing saha ngaran benerna mah. Mata kade ulah raraora yang harupan eta budak. Sebenarnya Abah oge rada ham-ham. Nah bisa moal eta Ratu Siluman puhitan Nyai teh ngelehkeun ka si Turunul. Mitra. Cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.